Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sarang simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu kadua karya Kang Rompisnya ya Kang Rompis Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ieu lalakon Dewi Sekar Taji teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na anu enggal nyaeta YouTube Dongeng Sunda Mang Ian. Janten milari nangkin ya upami dina pencarian YouTube Dewi Sekar Taji Dongeng Sunda Mang Ian. Insyaallah engke kapenak. Ulah hilap di subscribe-nya da balalager. Pokona mah nu haladir dina ieu da subscribe mah gratis atuhnya. Menu subscribe didoakeun ku abdi sing beunghar sing panjang umur sing kasep sing tamih-tamih geulis sing kapeser senal gayung ember katel panto kulkas kareta api lah naon we pokona namanya aya YouTube utama Mampan Kisah Tanah Sunda ayeuna YouTube nu kadua YouTube Dongeng Sunda Mang Ian anu katilu Ki Demang Gunung Halu. Ulah hilap di subscribe-nya pokona manu subscribe ek didoakeun ya latiful tupi umuri kuliha wal tupi pi manajala waqti hajati wa huwa izaza irina ilayya wa man ahsana ilayya wa man ista'ana ilayya innaka ala kulli syai'in qadir. Wayah nanya pilarian ge. Kumaha atuh lalakon salajengna ieu Dewi Sekar Taji teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Anu parantos subscribe simkuring haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayana kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapak anu ngalamun hayang nyandungna ya ngabaheuh ditepas bari nginum cikopai udud samsai. Hayang nyandung deh. Ampun hayang tamah-tamah mama oke di pada melanana di tempat konveksi bari ngajait bari ngobras bari motong nanya di tempat cukur di perjalanan di pabrik di pasar di kantor pokoknya mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh jadi landong katineung senanya ubar sono ka lemur. Ulah hilap di like di komennya di share linknya ulah di skip iklanna da pageurnya ke didoakeun ka abdi sing nyandung bagawean gitu. Sareng kumargi simkuring badang ngadongengna sanes dina radio anu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring terasoyo ngaapresiasi biasa kena nomor dana tah ieu nomor dananya aya nomor rekening di handap oge tong ageng-ageng 2000 we nya atawa saikhlasna ek 2 miliar ge bae kita. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka-2 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Wanci Carangcang Tihang Raden Padma Kusuma nuju calik disarengan kutu Bagus Minda. Dina meja katuangan tos ngajagrag kitu deui Cikopi atra ngebul kene. Sok kadinya mama disambil tos tiis mah kirang raos di leutna. Saur Raden Padma Kusuma bari anjeunna mayunan nyandak cangkir kopina. Ditampi Rai Padma, nakamana si Rai balebat teu milu sasarap di dieu. Waler tu Bagus Minda sami ngarongkong kana cangkir kopina. Dipawon nuju popola rupina mah mama. Keke, dupi jang agam ka mana kitu mama? Teu katawis geuningan aya di dieu. Saur Raden Padma Kusuma deui socana ngareretan ka tepas bumi. Tadi isuk teh bebeja reka alun-alun cenah hayang ulin pajarkeun teh meungpeung keur aya di Giri Wangsa. Budak sagede kitu mah keur meujeuhna loyor hayang sagala apal meureunan. Waler tu Bagus Minda. Nya muhun mama, murang kali sageng kitu mah nuju meujeuhna resep ngatrok amengan da teh. Muhun kumaha perkawis tareka mama teh? Nah tos aya ubengan kitu. Saur Raden Padma Kusuma tumaros perkawis tareka tu Bagus Minda. Memeh ngawaler tu Bagus Minda memener heula calikna, telami teras bae anjeunna kedaling lisan. Samemeh mama ngabejakeun hasil tarekah mangsa peuting, mama teh rek pepeujeuh ka Rai Padma. Malah mandar jadi panggeuing keur diri pribadi utamana mah nyaeta keur urang sararea. Kieu ieu teh Rai Padma dina enggoning hirup kumbuh di alam pawenangan, tiap jalma geus tangtu miboga lalakon hirupna sewang-sewangan. Usabab geus aya titis tulis ti dituna atawa geus jadi patokan ti anggalna. Tapi sok sanajan kitu ge da aya perkara anu bisa dirobah ku urang, nyaeta ku ikhtiar, boh ku lahir atawa ku batin. Salah sahijina nyaeta doa. Mohon mama, kartos pisan. Dupi salajengna kumaha? Mama namangsa peuting teh mumuntang kanu kawasa neda pitulung kanu agung sangkan aya isaroh anu katarima. Kersaning pangeran, mama dianjangkeun ka alam goib. Anu goib teh geus mere wewengan ka mama ngeunaan diri si Nyai Sekar. Jadi Rai Padma ulah ngarasa melang jeung hariwang perkara si Nyai Sekar. Eukeun we inyana sina ngalakonan heula nuturkeun gurat hirup dirina nepikeun ka hiji mangsa panggih jeung panglipurna. Nya bisa kasebut jodoh dirina anu sajati. Mangka de urang ulah pandang kana hartana kahirong kuluhung tangtunganana. Kajeun jodona si Nyai teh jalma cacakuricakan masakat aya kaboga wayahna kudu daek tumarima. Anu penting mah papada jinis sarua sukana. Anu goib moal mungkin mere isaroh teu bener tapi geus mangrupakeun hiji katangtuan anu geus maneh. Tu Bagus Minda liren heula cumariosna bangun aya anu keur diemutan ngan teu lami anjeunna neraskeun deui cumariosna. Tah tiwangkit ayeuna poma ulah saban geureuh perkara lalaki ka si Nyai Sekar. Tong geui deui masalah jodohna. Ceuk tadi teh si Nyai Sekar teh antep sakarepna ngalakon dina kahirupanana. Lantaran saur nu goib deui si Nyai Sekar teh aya nu ngaping ngajaring. Tah kitu Rai Padma ilapat atawa harewos tinu goib anu katarima ku mama teh.
Kitu kasauran tu Bagus Minda ngebrehkeun sagala rupana ka Raden Padma Kusuma. Sakedapan mah Raden Padma Kusuma teu cumarios, anjeunna uleng ngemutan kasauran tu Bagus Minda. Ngan teu lami pok bae Raden Padma Kusuma teh kedaling lisan. Kalintang kahartosna ku abdi mama. Tiwangkit ayeuna mah heuji sim abdi moal pirajeuneun deui tumaros perkawis pameget kapun anak. Keun saur mama oge neme antep sakarepna sina ngalakon dina kahirupanana. Regreg ayeuna mah mama moal teuing ngaraos melang atanapi hariwang. Nya urang salaku hiji sepuh cukup pasrah sumrah kanu kagungan. Margi lintang kanu kagungan urang Minang Saraya lahir sinareng batina, tapi kekeh ketakna anak urang teh kudu salawasna ditalingakeun. Keke, nah kamana ari si Nyai Rai Balebat? Kadieu sakedap kitu. Mama teh aya piobroleun. Saur tu Bagus Minda bari ngodok pesakna nyanak sesepeun. Ke sakedap mama, urang pilari heula. Raden Padma Kusuma teras bae ngabujengan ka pawon. Teu lami tos kadinya deui disarengan ku garwana Den Balebat, teras bae aranjeunna caralik. Hapunten Rai Balebat, waktuna ku mama kawagel. Saur tu Bagus Minda socana neuteup ka Den Balebat. Teu sawios mama, Waler Den Balebat ajrih nakeranan. Mama teh aya perkara anu rek ditanyakeun ka Rai Balebat. Ieu perkara teh geus ulasan taun kalarung, ngan ieu mah susuganan bae Rai Balebat masih keneh emut. Cik sawaktos Rai ngandeg atanapi babar ku si Nyai Sekar, nah aya kajanteuna naon? Maksud mama teh nah aya perkara anu matak aheng pikeun Rai Balebat. Cik pek emut-emut deui ku Rai Balebat. Kitu kasauran tu Bagus Minda tumaros ka Den Balebat sawaktos ngandeg ku Dewi Sekartaji. Sajongjonan mah Den Balebat ukur ngahuleng inyana ngemutan deui ka mangsa bihari waktos ngandeg sareng nalika babar ku Den Dewi Sekartaji. Teu lami Den Balebat teras bae ngawakca. nuhun mama, asa kaemutan ayeuna mah. Sawaktos ngandeg opat sasi dina tengah wengi teh aya cahaya bodas ngabarasat lebet kana patuangan. Nyirina teh asa diurel nyak sarakana salira, namun teu lami rerep deui. Terasa waktos babar heuh raraosan teh aya jalmi jangkung ageng ngajuringkang kapayunan abdi. Ditinggalian mah eta jalmi teh kawas nancebkeun tombak alit kana patuangan. Namun teu karaos nyeri atanapi aya tapakna. Mung sakitu da mama, geus kaemut abdi mah. Tu Bagus Minda saregep nakeranan ngabandungan lalakon Den Balebat. Nyata pisan lamun Dewi Sekartaji teh kaentrepan sumpah tinu goib. Nyaeta sakumaha caritaan Ratu Jin Habsa? Kaharti ku mama. Keun tong jadi pikiran perkara si Nyai mah lantaran geus boga patokan dina lalakon kahirupanana. Saur tu Bagus Minda ngantebkeun deui cariosanana, saterasna mah sarerea aluprek ngobrol kaselang ku tuang leueut.
Kocapkeun kaayaan di Kabupaten Kancanajati nyaeta di bumina Raden Darmin. Tiwangkit mulang ti kademangan Giriwangsa, Raden Lasmana teh taya kaberagan, inyana nguyung-ngungkung ngalayung sudah kana dahar, ari peutingna ukur ngaherang teu bisa sare. Gawena teh ukur huleng jentul we badis kapahung lelemutan, Raden Lasmana ukur kuluyang koloyong kaditu kadieu tamuh laku kawas pugag lalampahan. Rumasa Raden Lasmana teh geus katiruk atina kunu lenjang nyaeta Dewi Sekartaji, geus teu bisa hoja dirina katali mengrasa katresna kunu herang kembangna kademangan Giriwangsa. Rajeun sok dicipta ku alam sawangan anu gelis imut gandrung ngahiap kana rangkulanana, belenye Raden Lasmana teh seuri sorangan badis anu ebel anyaran siwa. Geus kudu kumaha diri aing teh mungkin dilah kadon hese di papalerna rengkak padipolasinya Sekar teh oleh ngalangkangan meh saban wayah kitu gerendengna Raden Lasmana bari ngarahu pinuh kaseunggah. Kulutra pantau kamarna muka ngagarwahkeun kanu anteng ngumbar lamunan. Puguh bae Raden Lasmana teh tangka ngagurubug awahing kureuwas. Ari anu kadinya nyaeta badegana Raden Lasmana anu ngaranna si Beko. Ari asup teh keketrok heula sia Buladik. Lain janji Kulutra we badi siririwanya. Ceuk Raden Lasmana muncereng ka si Beko. Hapunten Den Anom, ari manawi teh kulem kene. Beda bae pun mang teh kapiwarangan ku juragan istri. Wireh si Aden Anom teu katawis aya kaluar. Itu saurna teh geura tuang heula. Margi waktos teh tos majang ka siang ieu teh. Walon si Beko ngajendrekeun ka Raden Lasmana. Mangke deui kuring keur teu purun kana barang dahar. Ke oge geus hayang manyokot sorangan. Ceuk Raden Lasmana atra amek kene. Tesawios satu hari kitu mah. Namun kunaon Aden teh? Ditinggalian teh asa kirang bera geuningan. Teu nuju udur kitu Aden teh. Pilih aya bancang pakeu atana pikararepet mah atuh nyarios we ka pun emang. Manawa sareng manawi pun emang tiasa ngabantosan. Ceuk si Beko deui panuna nyidikeun kana beungeut Raden Lasmana. Raden Lasmana teu nyarita deui ukur ngareret sakedeung ka si Beko. Ayo urang dareula, ke geus ombreng kuring rek cumarita ka Mang Beko nya. Pokna Raden Lasmana bari cengkat. Raden Lasmana kaluar ti kamarna dituturkeun ku si Beko. Ari Raden Lasmana nyaeta putra kahiji Raden Darmin sareng Den Lasmi. Raden Darmin murang kalihna teh mung dua nyaeta Raden Lasmana sareng Den Harlina. Kangaranan anak pangagung Raden Lasmana teh kacida diogona ku para sepuhna. Teu aneh lamun talajakna Raden Lasmana teh sok rada mincula. Rengse tina barang daharna Raden Lasmana muru ka tepas imah. Inyana ngadon diuk ngabaheulai di baturan ku badegana nyaeta si Beko alias si Jahro. Nah kamana cenah asa tiiseun di imah teh euy. Pokna Raden Lasmana bari anteng nyeusup ududna.
Mohon tadi teh amanat kepun emang juragan pameget sareng juragan istri angkat ka Cipugur. Eta ge sinden istri ngiring ka ditu duka aya perkawis naon. Da kapun emang ge teu nyarios da teh. Walon si Jahro bari rengku. Keke, ari biosi ka mananya? Piraku onaman milu ka Cipugur mah. Pokna Raden Lasmana deui tumanya ngeunaan rencangna nyaeta biosi. Upami telepat mah nuju ka pasar tadi teh. Walon si Jahro deui, tegepkeun ieu mang. Kuring teh keur boga bang balu anu kacida gedena. Hantem ku kuring teh di pikiran kadon beuki baluweng. Teu di pikiran heuda inget bae. Rarasaan teh asa kapahu marojeng jatuh pugul aku. Kitu ceuk Raden Lasmana nembrakeun bang balu hatena. Panon Raden Lasmana neuteub ka jauhna bet kawas jarauh paninengan. Keke, ieu teh perkawis naon teh Aden? Pun mang teh poekeun keneh ieu teh manawi. Ceuk si Jahro can ngartieun kana maksud caritaan Raden Lasmana. Ari Mang Jahro apal kan Den Dewi Sekartaji teu? Putrana Demang Giriwangsa. Pokna Raden Lasmana ngareret ka si Jahro. Teu kenal Den. Argi pun mang teh teu acan kantos sopanohan. Namun upami telepat mah anu namina Den Dewi Sekartaji teh tangtos nama istri teh. Walon si Jahro kamana we badeosna. Pikang sia teh Buladik. Maksud apal teh lain arti kudu wau, tapi kungsi ngadengen teu. Ih, dasar sia mah otak kotoknya. Pokna Raden Lasmana muncereng ka si Jahro. Aduh, ari nguping mah sering itu Den. Ari nguping mah sering Den. Si Den Dewi Sekartaji teh putrana Demang ti Giriwangsa apanan. Eta si Buladik kapan cek aing ge budakna Demang Giriwangsa sia teh. Mangkana reungeukeun ku jejewer teh. Piraku bonge onaman. Cek Raden Lasmana beuki amek we ka si Jahro. Lawak ka amek atuh Den. Pun mang masuk sawancara. Ayeuna mah pok bae geura balaka. Si Aden teh kunaon pangna katawis taya kaberagan teh. Cek si Jahro tepundungan ajan mineng dicarekan ku Raden Lasmana lantaran geus apaleun kana pangadatan Raden Lasmana. Kieu ieu teh carita mah disaprak balik ti Kademangan Giriwangsa kuring teh sasata mah kapahung rarasaan ku si Nyai Sekar teh. Teuing kumaha unggal poe teh inget bae ka jinisna hese di pondahna. Antuk nama jadi matak rarungsing ye kana pipikiran teh. Cek Raden Lasmana nepikeun eusining hatena ka si Jahro. Kahartos Den. Mun jalmi mah nuju midangdam ka tresna pangintennya. Temal si Jahro bari ungut-ungutan badi sebueu. Nah dikirana aing ririwa gitu. Make jeung aya babasan lamun jelema sagala. Cing bener sia teh, ari ngajablog teh. Raden Lasmana mureleng deui ka si Jahro. Kapan ieu mah paribasa sanes hartosna si Aden ririwa. Piraku aya ririwa kasep jeung gandang. Temal si Jahro bisa pisan ngolona teh ka Raden Lasmana. Minggeus ya, teu kudu muji, kuring mah geus kasep teh orok kene oge. Jadi kuring teh bingung ieu teh mang, lantaran asa nu gencang sorangan. Geus kasaksen ku balarea. Lamun si Nyai Sekar mah kawas tayasir ka lalaki. Ari tayasir mah piraku deui ketang, teuing can beger sigana mah. Cek Raden Lasmana atra beungeutna alum. Nyaket. Eta kitu pisan wartos anu kakuping ku mang oge. Upami si Den Sekar teh taya mana ka pameget. Padahal sakitu geulis sareng gademolna apanan. Mata krungkad kena rarasaan. Sadayana pameget oge tangtos ngadodoh ka anjeunna mah. Sugan sareng sugan nu geulis tiasa kakecrik. Pokna si Jahro bari nyerenge seuri. Nah, kawas kalauk wae atunya, make jeung dikecerik sagala rupa. Pokona mah kitu emang. Kuring teh geus bingung ku pipataeun.
Raden Lasmana ngarahuh deui pinuh ku kabingung. Serenge si Jahro nyerenge seuri kawas mangih jalan anu ka Cidahadena. Raden Lasmana tangka kerung ningali polana si Jahro teh. Ragamang leungeun Raden Lasmana nyabak tarang si Jahro. Tiis geuningan, pokna Raden Lasmana bari seuri. Mang ngarekan kanu hareeng ka Pun Mang teh. Gumujeng so teh peda bae Pun Mang gaduh jalan anu kalintang hadena. Pokona mah cihuy salam dunia den. Ceuk si Jahro dari anak keranan. Keke jalan hade kumaha teh Mang? Kade tong ngalejokeun bisi dipoprok dahulu teh. Aslina ieu mah den. Sanes ukur heureuy. Aden uninga ka Aki Ipang. Ceuk si Jahro bari mencerong ka Raden Lasmana. Raden Lasmana ukur gideug. Kieu ieu teh den. Ari Aki Ipang teh tos kakoncara ka saban wewengkon, tos kajojo ka saban wayah. Anjeunna teh gaduh elmu panemu anu linuhung. Mi boga jampe pamake anu kacida pecukna. Saur paribasana mah saciduh bau saucap saciduh metu saucap nyata. Pokona mah sausap jadi matak, sadampal jadi manawa teh. Ceuk si Jahro ngomongna bari pepeta. Tapi dah kuring masa kakarek ngadenge ayeuna ngaran Aki Ipang teh anu pajar geus sohor ka saban umur teh. Pokna Raden Lasmana. Tapi kuring masa kakarek ngadenge ayeuna ngaran Aki Ipang anu pajar geus sohor ka saban umur teh. Pokna Raden Lasmana ngarasa cangcaya kana omongan si Jahro. Nyetang tos moal apa lah tuh. Margi aden mah ngotok ngowo di rorompok. Benten sareng Pun Emang lamun ngulayaban ka saban lemur. Unggah lemur hanyat padusunan. Meh tiap wewengkon tos kajejak ku Pun Emang mah. Kitu pok-pokanana si Jahro ngerasa agul. Kumaha Mang Jahro eta mah? Dieu rah kana sirahna. Keke, ari Aki Ipang teh tukang naon? Jawara atawa dukun da teh? Ceuk Raden Lasmana penasaran. Tangukeun ieu den, Aki Ipang teh ngagem elmu runcang sawidak. Paragi nalaukeun bikang anu kabeluk. Aki Ipang tos kaceluk ahli werejit hate. Tukang maksa katresna ku parabun. Upami tos kakeunaan ku elmu runcang sawidak, kajeun jauh kahalang sagara tos pasti ngagurudag datang teh. Bakal kaedanan ku diri urang. Lali kana Purwadaksi latpo kana wiwitanana. Ceuk si Juhro bisa pisan ngareka basana teh. Ngadenge caritaan si Juhro sajongjonan mah Raden Lasmana ngahuleng. Ana dipikir mah ku Raden Lasmana beja ti si Juhro teh mangrupa hiji jalan anu kalintang hadena lantaran bisa mipit ku jalan demit moal aya nu apaleun. Dewi Sekartaji bakal kapimilih ku dirina sarta inyana bakal pasrah sumrah sagala rupana. Raden Lasmana nyerengeh seuri ngarasa bungah geus mangih cara anu kacida rikipna. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cag urang tunda ilalakon Dewi Sekartaji bagian kedua. Insyaallah kin urang lajengkeun kana episode anu katilu. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.